Ngarit sakaburu. Ngarit. Asup kulikan ka urang ke. Kawan. Kulikan ngarit ka urang. Mulikeun. Heuh. Ai gae ai daek 10.000 mah sakarung. Tong 10.000 atuh kakek murah teh 10.000 mah atuh lah. Tulungan da gedean teh etik mah tuh. Mung abah teh secentoan dibere kamari kurang harganing 40.000 sakarung. Di leuweung teh babadotan teh dilebau ku main ge. Astagfirullah lain babadotan teh kakek. Lain sena lain babadotan ya teh. Eta babadotan kitu mah. Pangabeukeun me eta teh nyahoan maneh mah. Lain teh nyahoan abah babadotan bar taplok borok tah eta taplok ku babadotan boh raheut muraon tah taplok ku babadotan lain keur me teh beukeun kamari ge sahunyud deh ka sakarung teh dihakan jadi contoh. Astagfirullahaladzim pan bang teh kitu teh ngarit ngapoe kakek di ditu di batur kitu sugan mah aya mana di pagulian kitu di mana ayeuna di batur sabaraha di batur sabaraha teh 45.000 da urang 10.000 padur teh babadotan oge ye 10.000 arek moal babadotan 10.000 gekeun bae hegae bener keur taplok borok loba nu barorok keluarga urang pusing aing udah ngarit kamar ieu pusing keneh teh ayeuna ge keukeuh ya ampun aing jadi ayeuna ditarima teh urang kalau ngarit di mana ayeuna moal ditarima moal misi kaceurik getih oge moal kacontohan urang sok jangan kapokan lamun ngarit babadotan keur nahaon babadotan. Astagfirullahaladzim eta si kakek aing teh campuran pan kakek nanaon geus kudu dicampur teu babadotan unggul kakek maneh teh teu aing bener sumpah teh kakek aduh anu dihakan ku doma aing diarit pa aing mah eta nu kieu taloh mata ieu teh babadotan tanu kieu teh babadotan ai saeutik mah wayahna kabeh oge bukan ngarit pa kitu kakek sagala diala gitu arek dihakan arek teh datang ka kebon ada ka kadang mah eta dihakan meureun beukeunana nu dieu mah kaliwat bener kakek nu kitu mah mung ieu mah contona kieu abah lamun meuli teri ti warung heg campur jeung uyah cing baletuk sok teradan ngeunaheun yang abah ieu teh asa loba uyahan gagal nang mege kitu ngan teu bisa ngalangkung sabarana mah tong dibungkeun jeung teri jeung naon kada jukut kakek cenah jukut abdi bare babadotan da ge mungeun geus atuh bawangkau hujan urang rek ngarit teu hayang ngejor teh atuh ada karik ada teu ngulikeun ka aing mah mung teu hayang ieu mah ngulikeun aing haon gitu patut aduh sia mah kakek moal ngulikeun ka aing sia teh kakek aing ari mantok deui parkir mantok teh ngulikeun pokona mereka contohan kebadotan hungkul aja rek mantok mah barina oge rek naon ngaheurin-heurin ka dieu ge meureun ka dieu teh mah teh butuh duit bangunna teh mung bah teu hayang deui urang ngulikeun ngarit ka abah mah hampura lain urang taeun hampura pokona hampura mending kana ku sorangan balik magrib ge sugema jukut hungkul